Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Merana boleh merana. Hei, kenaon eta? Weh, Gendang, Kenaon? kemana? Hah, ka dieu. Naon tadi? Ka dieu heula wang ngobrol di dieu nah. Ini ngopi heula eta mah. Engke ngopi mah mending kene ngobrol heula di dieu, urang teh boga cerita nah, urang bararingung ge teh. Kayak udah ulang gitu pas stres wae. Naon? Teh bararingung lah. Situ stres. Stresnya kunaon? Stres itu di dieu, stres mah. Pabeuliet we dina. Rana. Tah gitulah. Ampun, aing geus kararada deui. Geus aki-aki atuh ki mana teh? Masalah tanah teh euy cek ai teh. Kalau belum dekat ada wong di dia serangan. Lah, pikiran geus mungkin ngopi di warung. Ayo, Warung mana? aya ini tuh pokona warung, pokona mah itu aya. Buru kayak marana menang di ditu. Hayu buru aya mah. Urang ka itu buru kan. Bener aya rana mah. Buru ulah sok loba carita, hayu aya rana mah. Bener asli rana. Aya buru hayu, buru. Genah antep ieu mah. Sok loba eta. Tadi teh gua batur kayak teh sungai yang ngajak ngomong anu rana kieu. Ayo boleh, orang rana mah aya. Wah, tos di mana? Biasa we kada gede. Sawahnya? Beres. Can nyata ada tuan tukang kolektor. Atau uang lektorna sabar hiji itu teh? Ini ditungguan? 2 12. isukan 2. Oh, 2 kolektor. Jadi barengkeun gitu cenah balap gitu. Kadu-adu di nyatanya. Lain. Ngadawung teh teu bari ngopi. Nyata duitna lah. Mulai Da keur mayar kolektor teh ambreunnya. Pesen atuh ka tukang warung. Togoroan sekalian jeung nu manor. Neng kopi neng 2 neng. Neng kopi neng, punten. Sareng cai harangna hiji nengnya. Kopi hideung? Hidung. Eta pan geus hideung. Udah, yang hidung ke hidung manis. Oh, tanah teh ambreunnya. Da sepenrana gitu hideungna. Aduh udah urang teh. Teh jeung rana mari. Nuhun neng. Ini sarengkeun eta bayarna nya. Aduh, mantap. Endo yang ngopi yeuh. Aya uah geuning wa. Wah, dan keur ngopi. Aduh, tas di mana ieu teh? Ya, emang ja. Biasa we, alhamdulillah. Di mana aja? Biasa we putar-putar itu. Oh, dedangdutan? Oh, henteu. Oh, di liburnya? Muhun. Teteh yang kopi teh. Kopinya sakantenan. Muhun kopi gudai teh hiji ah. Kopi gudai sana nih, hiji teh. Bang ini yang calik ya. Aduh. Keras deh. Aduh, yuk apa itu? Atas nih. Ka jangan Tenang rendah. deh. Kopi ya. Aduh, mantap. Mantap kopi itu. Aduh, di Serang wa teh. Sekarang biasanya ngadon ngopi sok di dieu. Oh, enakeun nyawanya tinggi aduh. Bisa. Lipu hirup bener lah pegawai teh kieu we. Oh, urang teh keur ieuhkeun we. Udah meureunnan ai milik mah diatur ku Gusti Allah ya. Asal bari hubungan urang teh diwajibkeun teh ikhtiarna gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Abang ieu, Pak. Lain teh Bapak, sebarang Damang. teh. Di marana ieu? Ya. Iya, yang ngopi nya Oh, ngopi nya. Sok atuh di Neng, kita. sakateran sok kopi naon sok? Sok mangga sok kalebet. Teh abi susu teh hiji teh. Kopi naon ki? Di kopi hidung we, kopi hidung. Bidang. Mana liuk ya? Baik itu ya. Oh nya. Itu mah. Sok. Giring aja. Di marana itu? Abi tilaneuh, ah. Oh,
Pengalih kata aja. Teh kayak teh ngajak ka dieu cenah orang ngopi. Nya ieu da beli ka sana juga ngopi ieu. Tah ngopi mah di dieu, Ah, ngopi terus? ngopi mantap ya di budak ieu. Oh, iya. Heeh, budak tua itu. oh putra itu wa teh. Mohon. Di seorang. Oh, paling tengah. Iya, Rek. Wah. Masalah sok beja-beja. Sok mau deh ting. Heuh. Teu perlu kan? Urang teu perlu tong mau deh ting. Heuh nya tah. Kalau kada bejakeun ka batu urang heula kayak geus kurang karek tiga batukeun. Heuh. Masalah nu kitu mah. Dia. Jeung tong sok nyahoon batur deui. Kade. Anakeun ti. Ayo paling jet. Di dia, Pak. Kade ulah dibeja-beja. Maya teh urang Pak itu mah urang masa mau deh ting. Ulah iki geus kolot mah moal eleh ku budak. Maksudna ulah kanyahoan. tenang we. Dari pangaresep mah meureun teu budak teu kolotnya. Atunya heueuh. Kopi siapkeun. Pan ngarah teh wet ngora. Nah, gitu. Ah, di mana, Ah? Abdi ti palih tonggo. Oh, iya. Mohon. Dicadas meureun. Mohon abdi ti palih cadas. Oh, iya. Kopi. Ah, kopi. Mohon mangga sok. Wih, di mana atuh hari atuh? Iya, yang kopi. Oh. Wah. Lah babak tengah. Seueur Kang, ieu rana mah tuh di palih Dibahas. Udah baru datang. Udah urang oge pan. Palih tonggo. Tadi palih kemungkinan sih masalah gitu mah nya. Teu budak teu kolot ya. nya domba naon. Tadi tuh rana we diomongkeun teh. Gitu. Teuing di ditu mah geus Seueur rana mah di palih luhur geus. Geus katingali eta na meureun nya. Sehari-harina meureun teu kapake meureun dina aya oge. Ah, itu udah baru kayak cengos gitu kan.